anggaran di HP bukan channelnya Muhibah Kru. Mangga ibu sok katur subscribe-nya, subscribe gratis ieu lain komen mangga eta channelna insyaallah gratis. Bertambah usia orang, berkurang usia orang, senantiasa tahun 2021 kita lebih baik daripada tahun 2020. Amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumilatika mabruk mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumilatika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga rahmat turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumilatika mabruk. Selamat hari milad, semoga turun rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumilatika mabruk. Sholli wa sallim wa barik. Mau hormat Master of Ceremony. Naon ini melongkeun juga nu teu ngarti, emang teu ngartinya. Sesuailah Master of Ceremony teh ini mah nyebutna protokol. MC pengatur waktu, pangalas salagara. Mana ya MC na? Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa. Desa naon ieu teh? Desa Tawang, kepala desana masih muda. Doakeun neng santria Bu Haji sing jadi presiden. Pokokna mah lamun abdi jadi presiden jalan ka dieu rek dihotmi kabeh ku abdi. Bahkan lamun abdi jadi presiden eta si akang nu teu ngicep-ngicep melongkeun wae tapi ku abdi akang rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Doakan Ibu Bapak Kepala Desa Tawang ayeuna hadir di tengah-tengah urang sadayana sing janten pemimpin anu amanah selalu mengayomi masyarakat urang Desa Tawang khusus kampung naon ieu teh Cinangrang Cirerese. Para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kersana Akang Haji da panginten abdi mah usiana di atas anjeunna ingkang rai dina yuswa dina ilmu abdi saluhureun anjeunna mah masantren alami kersana Kang Haji Asep pimpinan Pondok Pesantren Tanjung Sari desana Mekarsari eta mah oge kesepuhan pimpinan Pondok Pesantren naon di dieu teh Darul Hikmah di Cirerese. Sanes Kang Haji Dade mah almarhum. Sanes. Jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para santriah, neng bager sing ato jadi santri, sing bungah jadi santri. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya, ulama warisan para nabi. Mungkin ia santri jeung lain mungkin wae santri nu ayeuna keur di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Amin. Subhanul yaum rizalul ghad. Budak ibu nu ayeuna keur ngaji, budak bapak anu ayeuna keur di pasantren adalah mutiara yang tersimpan. Neng mudah-mudahan sing janten ustad, sing janten ustadzah, sing menang jodoh ka santri deui tah.
kangen santri. Atur nuhun. Ieu teh tidak sesuai jeung waktu aqua mah biasana ti beurang. Ari ti wengi kieu mah abdi tara ngaleueut cai herang. Apalagi abdi teh ayeuna teh ibu ieu teh keur panyakit teh duka kunaon tunuh wae jeung rieut sirah teh. Biasana damangna teh ku kopi gudeg ieu teh. Punten Bapak Tasripin sanes nyuhunkeun ieu mah nguningakeun permasalahan. Itu jadi masalah abdi ayeuna teh keur rieut sirah. Biasana damangna teh ku kopi gudeg. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wabil khusus nuku abdi dibanggakeun da abdi teh moal tiasa ka dieu, moal tiasa tepang jeung urang Cirerese jeung urang dieu ibu-ibu bapak-bapak. Lamun teu aya Bapak Tasripin sareng Ibu Nunuy nu meunang abdi teh anjeunna, nu ngangkir abdi mantena, bahkan nu rek mayar abdi oge anjeunna. Ya di mana ieu? Oh, kaberangan ieu kan. Ngawas teh kedah dilami-lami ibu Kang Haji Asep ti Pangker insyaallah. Kanggo abdi mah ngajina da dilila-lila ge tara diarapalkeun ieu nya cenah. Nu penting ngaosna urang singkat, padat, melekat, tong hilap engke uih ti dieu nyanda. Ilmu anu manfaat. Cukup berkat. Sanes dibere berkat. Tong sinang hayeung Kang ieu. Kurang kene. Ieu teh ibu tos biasa upami aya pangajian di dieu nu dipayun teh kajeun aya ge aki-aki tos biasa ieu. Abdi teh jadi teh semangat ieu teh kajian. Kajian hareup aki-aki. Coba gara lamun Bapak Tasripin ayeuna syukuran di dieu ku artis ku pongdut sok aya di dieu pongdut teh ceu. Naon ari pongdut neng? Ari pongdut teh jelema ompong bari genut. Lain teh pong dangdut. Coba lamun ku artis ku orkes di dieu ieu syukuranana Bapak Tasripin da yakin nu hadir teh pasti nu dihareup teh pamuda nu kararasep. Mun jiga ayeuna aki-aki nu parompet. Ya rompong nyala lepet. Subhanallah ibu ridho ka dieun teu? Ikhlas. Dipaksa ku Bapak Tasripin teu? Aya nu muruhan teu aya? Ku kepala desa di buruhan teu? Saha nu muruhan? Gusti Allah. Bahkan ibu sanajan jauh jabat tadi teh hujan nya cenah. Tapi ibu geuning ridho ka dieu neng santri yang ayeuna ikhlas ka dieu. Kumaha saur Allah? Allah ternyata memberikan sebuah jalan tol ka ibu ka bapak nu init ngaji jalan tol untuk masuk surga. Hoyong ibu ka surga. Apal jalana. Kapan ka dieu? Di situ percaya jeung teu yakin geura ieu. Ka mana mah eceu jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka Palihwetan. Ka mana mah ibi jalan ka surga. Ka dieu mah ala eceu ka pangajian. Tongkar kur miluan. Sok barang ka pangajian. Sing barang atuh sing kompak ulah ka pangaosan ieu mah. Ieu ka pangajian, ieu ka pangaosan. Barang ka pangajian, ka pangajian. Awas Kang tong kala udud mending milu nyorak. Ini tuh mah kala udud nyorak teu. Balikan deui ka mana mah eceu jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka Palihwetan. Ka mana mah eceu jalan ka surga. Barang ka dieu mah ala abah ka pangajian. Tuluk tuk ketuk tuk tuh. Cek abdi ge yakin diajak edan mah nyambung. Saha nu nita nyebut jereng da abdi mah henteu. Oh ece di piwarang nyebut jereng ku abdi henteu.
jreng teh igel. Mata di mana Allah nepak ka urang maka jreng ku urang teh kudu di igel. Igelan tuluk-tuluk. Allah di mana ka urang nepak nita salat maka jreng laksanakeun abdi bade naros ka ibu-ibu tos salat isya jajan. Ngan tos salat isya jajan. Awas bisa nuncan salat isya ibi balik ti dia datang ka imah ulah langsung sare salat isya heula. Kunaon bisi malaikat Israil datang nyabut nyawa teu apa. Ibi can salat isya tuh bisi juga biodah tatang abdi. Kamari eceu malam Kamis biodah apir-apiran. Bablas biodah ke sholat isya datas maghrib teh balas capek berejeng kudu biodah inget-inget jam 4:30 kitu ge biodah kahudangkeun ditanya ku malaikat dasar kabawa ngimpi biodah cek malaikat ka biodah nanya man robuka ruas kaget biodah uluh ieu meureun disebut maot teh mangka dincan sholat isya eta biodah rek maksakeun hudang ibu teh bisa hudang da berat jeung eungap disangka biodah meureun katinihan ku eueup-eueup dipaksakeun biodah nyari ternyata berete luhureun salaki biodah dasar kabawa ngimpi salah dadengean eta biodah punggung mah eceu ku kupingan biodah mah man robuka ternyata salaki biodah mah robuka. Apunten ka neng kunaon ieu urang kali oh nenan atuh limun da kan ari murang kali sama kieu maneng biasana rehena teh moal hade dibere jagung bledug komo sangu bear anger ku air susu atanapi cairan anu mampu diadaptasi ku budak cairan eta teh eueuh deui iwati asi air susu neng pernah nyusu ka mama 2 tahun neng lila nyadap kana cipin areup inung teh tuh tingali gerak mama ya Allah neng beren ku neng katingali lamun mama boga budak leutik boga adik neng leutik keneh tengah peuting budak boboakan kumaha cek mama be ka dieu bager be ka dieu yeuh nenen yeuh rehe budak teh ngagengel pepentel inung budak geus rehe bari pepentel mah dikenyot keneh ku budak ada bapana boboakan atuh cek bapana teh kumaha cek pamajikan ada bapana teh dasar watunya eceu pamajikan kasa lagi cek pamajikan teh beuh atuh pak ka dieu parasmanan jeung budak gadai ulah kana gogorokan moal-moalan beuh ka dieu parasmanan yeuh atuh teh mah peuting teh anakna jeung bapana parasmanan susu nu sabelah ku budakna nu sabelah ku bapana tapi kahulu susu teh opset ari kutang ngaluhureun dada susu nah hadapeun bujal punten ieu neng parawan neng gadis neng ayeuna susu neuh-neuh alus teh pedah murah keneh parawan keneh tuh tingali inung neng daruksak teh lain ku batur ku neng ayeuna tingali kumaha susu inung di bawah nangkarak nampuya di bawah ngarengkol keplo di bawah dongkol juga salendro usalaki dikenyot nyelap nah huntu subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik dosa ibu bapak Tasripin sareng ibu Nunuy kumaha tuh oh nonong teh orang Jawa orang Sunda orang Jawa eceu kapan lamun di Sunda mah kuat berarti lamun Sunda mah nanang Jawa mah kapan hurufna teh bedana saeutik Sunda mah kana Jawa mah kana mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nono mun di Sunda jaja di Jawa mah mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong kapan kotok mah hayam mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih si Uci monggo colok jadi sakutu salarop datang si makai wa assalamualaikum cek waalaikumsalam bapak monggo colok Bapak Tasripin beserta Ibu Nonong ieu teh ibu syukuran ai syukuran teh ibadah teu oh ibu ieu teh ta adus bini mah
ternyata bapak ayeuna Tasripin teh ibu tos kapeser deui bumi hiji jadi opat cenah bumi na teh ngan ayeuna teh geus kabeuli 3 hayang deui da kitu aya jelema mah geus hiji hayang geus 2 hayang geus 3 hayang selama hidup terus boga kahayang. Tapi ternyata iya tinggal ibu patut dicontoh kurang tiap tahun cenah bapak Tasripin teh sok kikieuan syukuran ayeuna jabaya pengajian ayeuna meleuwih mewah jadi onang abdi di Pangandaran jauh-jauh datang ka dia dipelongkeun ku ece dipelongkeun ku aki-aki ari pas ge ece tuh tingali di tengah bumi segala disuguhkeun aya bolu aya cau aya opak sama sekali ku abdi teu dileueut dugikeun ka ambek Bu Nonong mari muhaji cenah kunaon menik muh ngaleueut lain punten Bu Nonong abdi teh lain nampik rezeki ngan abdi teh inget ka salaki abdi mah sok nalangsang sok nyeri hate piraku ari abdi dahar sorangan itu aya salaki mata geus kitu teh karbusan we kapan aja kebiasaan abdi upami uih acara di mana-mana biasa nama bagasi teh sok pinuh aja komo lamun di daerah Tawang mah ieu mah Bu Nonong nu atos ieu nu biasa ieu mah dina bagasi teh aya beas aya cau aya opak aya ranginang nu biasa mah cenah ieu bapak Tasripin teh biasanya biasa keun miri hate abdi mah kamali balik ngaji ti Bandung geuceu ku salaki teh ditanya-tanya dugikeun ka gelas pepes hiji salaki amok dibere susu ku abdi teu hade salaki dibere kopi manyun ari aku naon cek teh jam 2 we mama teh capek si horeng teh ece pas saya abdi gara-gara abdi balik teu mawa berkat nyeri hati abdi mah ku salaki dicarekan mata punten mata Tasripin daripada abdi balik dia dicarekan ku salaki mending ribut ya ayeuna jeung Pak Tasripin malam Jumat jam waktu dugikeun ka tamu 11 malam Jumat sedengkeun aya ibadah anu ngeunah lain ngaji wungkul naon kapan ibadah aya katilu kategori aya ibadah nu dibarengan ku capek aya ibadah nu dibarengan ku nyeri aya ibadah nu dibarengan ku ngeunah naon ibadah nu dibarengan ku capek haji umroh ibu pernah nguringan tawaf Ka'bah 7 putaran sa'i antara Safa jeung Marwah sakali Safa Marwah 300 meter encan 7 kali sabaraha kilo tah capek ya capek. Tapi subhanallah orang yang pernah munggah haji, orang yang pernah ke Mekah, ieu Pak Tasripin tos hajian dacan. Tos umroh dacan. Sok engke mah Pak Tasripin ulah wa ka meulih mah umroh heula. Haji heula. Ajaran ece ka Mekah teh capek tapi teu aya ka kapok. Hoyong deui. Naon sababna? Jamaah nu pernah ke Mekah sekaligus orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Bahkan ibu jaminan bakal ka surga. Naon sababna? Ibu pernah nyium benda surga ngaran Hajar Aswad. Hajar Aswad di surga engke bakal dikasurgakeun deui, tapi dibarengan ku ibu bapak urang Cirerese nu pernah nyium Hajar Aswad. Matak lamun ka Mekah nuju tawaf bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa nu leutik ibu gugur dihampura ku Allah. Ibu teu pernah ka Mekah balik ngaji ayeuna komo malam Jumaah cium tarang salaki nyium tarang salaki balik ngaji akur jeung nyium Hajar Aswad berarti ibu sakali nyium tarang salaki dosa ibu 70 nu leutik dihampura ku Allah. Tawa ka amin amal ece arek ayeuna balik ti dia nyium tarang salaki sia oh datang ti dia salaki ringkus talian leungeuna sukuna barogon bolerkeun na kasur cium tarangna sakali kitu ece 70 dosa dihampura ku Allah 140 dosa beuki merelek nyium beuki eret dosa ece subhanallah ieu ta'adus bi nikmat ternyata ibu syukuranana Bapak Tasripin yakin ieu riungan dimuliakeun ku Gusti Allah. Karena apa? La khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin. Dina riungan nu dimuliakeun ku Allah ibu hiji lamun dilebetan ku sedekah. Ibu tos dipasihan tuan gacan. Leuteun mah atosnya. Naon eta sih Neng? Ayat saya tuh dibuka. Nikmati makan. So
selfie wae. Eta nyarepeng HP neng kadenya karena was mah ulah fokus karena HP belajar yang rajin ibu tuh kan HP we TikTokan ada cara ini mah Bu Haji dah diajar lagi sekolah teh dina naon online dina HP kontrol ku aja bisi budaknya kalau HP teh leuheug lamun keur diajar pal bangun ke TikTokan kumaha cenah salah nonton ayeuna siaran-siaran atau belajar online dina HP tuh mana ibu dah HP mah teu goreng HP mah teu salah HP mah teu haram nu goreng nu haram nu salah mah lain HP na tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun HP lainana ih teu mulai HP merek nana oh gerak yeung neng lain Bu Haji mah lain nyaram ngan eta HP teh ulah katungkul ku ngaWA wae ka kabogoh bercinta masalahna lamun geus katungkul ku bercinta paribasa mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa supermi kalau cinta sudah membarat tai kucing ge asa pedat waduh neng tong dipercaya di mana tai kucing asa pedat anger we tai kucing mah kumaha apaleun si itu mah hasil mah sok ngaraosan eta tai kucing apa Robi sodako aya sodako tah tingali neng naon ieu teh putu sabaraha hargana 5.000 oh 3.000 ieu sabaraha 3.000 berarti suguh ka abdi senilai 6.000 sodako ieu teh bagus apa Robi Ma'ruf yang kedua pangsaina dina riungan syukuran termasuk yang dimuliakan oleh Allah naon ibu diisi ku pangaosan luar biasa tuh ibu masih muda naon muda keneh tos sukses tinggali bumi ibu gaduh teh bumi nu jiga kieu nu teh cuma hadir ka di tenempuan iman imam tasihbin budak keneh imam namanya alus potonganna minimalis imam mah bilik hinis imam tasihbin imam diharap nama ke parabola mama paraseuna ngebul keneh tong sok panasan ku mikiran dunia batur kudu atoh boga tatangga mang tasripin kaya kudu atoh ibu boga ayeuna tatangga mang tasripin boga mobil mungkin satu saat mangecet teh bakal diajakan ulah ieu mah tatangga meuli kulkas eceun nu muriang tepikeun ka dibawa ku salaki ka rumah sakit hasilna teh eueuh panyakitan penasaran dikerok tong pamajikan ternyata muncul gambar kulkas tatangga itu mah hirup panasan ku dunia batur ulah kecil syukuri we nu aya nikmati anu syukuri apa yang hidup adalah anu tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik kabayangnya lamun kurang imah juga kieu tapi punten ibu kebahagiaan bukan ada di materi tapi kebahagiaan ada di hati tapi terangna rumah tangga bukan karena logam mulia tapi karena akhlak yang mulia yang ngareunana rumah tangga bukan karena baju tapi karena kolbu matak neng lamun rumah tangga hayang tenang tentram pilihlah suami yang punya hati ieu para santri ulah milih bisa lakion anu beunghar anu loba duitna can karuhannya ka urang komo lamun neng ayeuna teh bisa nanaon salaki ayeuna beunghar loba awewe nu dipipisan loba awewe nu dieu-jieun welcome naon welcome teh kekesen kapan dina kekesen sok aya welcome nu kumaha tuh neng pilih salaki anu boga hate perasaannya ka pamaji awas sayur itu ngomong neng itu ada yang cocok nggak neng tuh segala doa Bogor jajan jomblo dalam keadaan jomblo yang hebat ataupun jomblo yang kuat perbanyak membaca sholawat dengan banyak membaca sholawat yakin jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Dukuma pilih salon suami kade bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya
malu cinta karena dasi si lain teror cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu cucu akan segera layu nu kumaha lain cinta nu alus mahabbatan lillah cinta karena Gusti tapi kahadeneng tong aneh jeung tong salah ngecapunten ibu ayeuna kasalaki yakin moal aya cinta akang ka pamajikan yakin geus nini aki kieu moal aya cinta kunaon sababna cinta mah tarali cinta mah taraawet da cinta mah sokeuna ku seep lain setan pokoknya cinta di daharan setan ya Allah tapi kembali dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada habisnya tong aya seepna sabab moal aya urang sadaya lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya alam dunia ieu lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak lamun neng ayeuna kabungkulengan ku lalaki sok aya geuninganan laguna teh naon Bu mau makan mau tidur di setiap waktu pun teringat padamu oh kekasihku entong kitu kembalikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun aku cinta kamu dimanapun aku rindu kamu dimanapun aku sayang kamu oh Rasulku sholatun terus bungahna santri jadi santri teh budak di pasantren teh kieu cening bisa ece melongku kumaha lo teuing ece teh melongkeun teu bisa teuing mikiran si A jeung si Andin tinggalan di hancur nya hampura ceuk kaganggu ku patah Sripin ece teh ieu teh keur mikiran si A jeung si Andin heeh bener kan ibu aya pemeran ayeuna anu anyar ngaran teh si Angga insyaallah engke bakal kabuka saha nu sabenerna anu ngabunuh si Roy yakin ibu nu jahat mah bakal kapangi sabuni-buni nage ternyata kan si Alte nyangka nama nu ngabunuh si Roy teh si Andin matak candini mati si Andin teh ku si Alte tapi atina eta teh kawin ka si Andin teh peda hayang ayeuna si Rena ka bawah itu kan hati kecil nama si Andin jeung si Alte pada bogoh pada cinta kan masih ada dendam di hati si Al bahwa nu ngabunuh si Roy teh si Andin padahal si Elsa seri nyambung jeung jurig sinetron mah ibu osok kalayo sinetron eta alhamdulillah neng Bu Haji macan pernah geuning apal salaki abdi nu osok itu ngan abdi sok milu maturan TV mata doraka sok ngalajoanan ku aja cek tadi ge HP sarua teu doraka TV kitu deui teu doraka teu haram nu haram lain TV na tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV lain yo aja salaki teh lamun dur magrib teh jurungkeun sina ka masjid berjamaah hek lamun tas magrib teh bapak tas salat berjamaah magrib entong balik cicing intadi rusola ba'da salat ngadaguan salat sabada salat tas salat magrib ngadaguan salat naon isa bapak teh teu uwi cicing we di masjid bapak teh wiridan maca naon Quran maca sholawat dibaca tapi keun ka isa eta teh bapak bakal nganterkeun kana maot husnul khotimah ibu ge sarua tah tas salat magrib teh ibu teh di kamar teh entong jang jebruk nu kena teh baca sholawat baca Al-Qur wirid sholawat munfarid sholawat narik baca wajib ieu mah salat magrib nu kena bro ini kata imam mana HP mana cocolok mana remote mau ditanyakan teh remote jeung cocolok Allahumma sholli wa sallim wa barik yang kedua ma'ruf ternyata ieu riungan syukuran Bapak Tasripin termasuk yang dimuliakan oleh Allah sabab aya pangajian abdi jauh
ibu ti pangandaran ka dieu. Ibu di tadi ditaros ku abdi. Ibu ikhlas ka dieu? Ikhlas. Bapak ridho ka dieu? Ridho. Neng ikhlas ka dieu? Ikhlas. Bade naon neng ka dieu? Bade neangan ridho. Ku jalan pangawa. Ku jalan pangaji. Ari abdi ti pangandaran rek naon ka dieu? Sarua abdi ge ka dieu rek neangan ridho Allah. Sabab lamun abdi niat neangan ridho Allah, pasti abdi balik ti dieu meunang amal. Cepat amplop. Naon nyebut amplop? Meunang amal. Jadi abdi ngaji di dieu teh jadi amal. Lamun abdi ngaji di dieu jadi amal, pasti abdi balik ti dieu dibere doa. Abdi mah euca abdi mah teu hayang dibere duit teu. Saeutik mah. Acan dapat tasripin ge can karuan rek mere gede. Eta mah da kawa naon? Hak patasripin mere gede jeung leutik nama. Hitungan abdi mah teu loba pikiran da patasripin teh jelema eling ieu. Eling teu patasripin. Mun ceuk nang santri patasripin eling, kayak abdi mah nangtukeun eling heunteuna kumaha mere gede jeung leutik. Mun mere gede berarti patasripin teh eling, mun mere leutik berarti teu gede. Alun geuning ngajawab ieu mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik.